Kulan Hah? sanes sanes di luar Sok aja. ah. Kulan naon Mental lagu wacu. lagu naon wa kulan lagu naon Mojeuna wayah kieu mah cai kiru. ada cai kiru Sok cu. mangga wa supados teh tunuh kayaknya cai Babaleran pangalusna geuningan sana dikantun ulang kasayang moal musna pamumun Maha Cidencus Palintangan Papalean Pangalusna ya kalau yang Sanajan Dikantunara baik kesadaran di payu Asaya kasih hawa ya kasih menyerah wah kahilira kajang padei niat kajungjung bilik tepat melaksanakan tangan bapak akan untuk rokok murah sanajan ditulak paling melakopo jeung areuna sanajan digonta ganti
tah bangsa urang wakitu semestinya sama eueuh kebecusna teh uyuh manukur nyurakan mun gampangkeun teh komo ka tukang membang ajat ayeuna ajat ku aing disopanan di dieu tapi manehna keur membang masalah we nyepak ceung aing teh si balik atuh sajat nyatu heula goblok nah sama si setan cak kitu alus pek teh manehna membang daweuh kebecus duh da hese teh sok ngagampangkeun kana pagawean batur benar kan wasit salah saeutik geuning sararea wasit goblok wasit aku di balik dongkeun ninggal ka aing wasitna puguh kasurupan atuh lain murukan babari jadi wasit teh beren oh nya teh ngagampangkeun gitu tah ngaledek profesi batur Prof. marukana kumaha cek ibing mah tadi da insinyur arsitek anu pika alus nyieun gambar bangunan teh da diheungteung becus ai soal nemokna mah Benar kan Bapak Direktur Bank Jabar masih keneh ngahihidan sangu ku hihid sedangkan hihid teh urang kampung nu nyieunna teh ngadekul teh isuk jedur ka sore jeder jadi sesuap nasi sesuap nasi jeung saciwit lauk asin sabaraha ratus urang tah nu milu anil kana eta sasuap nasi benar nelayan nu ngala asina nu ngala lauk jauh-jauh di sisi laut nyieun uyahna tuluy anu melak parekna wah loba tuluy teh eta parekna teh panjadina teh kuayana angin cai bumi panon poe nepi ka di dahar ku inung bapa urang jadi kekuatan jadi sungsung jadi balung jadi bagal pangawasa benar sabar aing meureun inung bapa urang teh bisa kuli ka batur pangna nepi ka aya tanaga kitu teh benar tuh nu matak Allah nyaurkeun meunang kami maneh teh ai maksudna kami sing pikir atuh ku silaing kami di dieu teh berarti sararea oh sadayana gulungkeun we nyaeta Allah. Jadi Allah teh jenengan gulungna dat sifat asma apa Allah jenenganana oh eta teh sae bener tuh karek nepi ka jenengan teh jenengan wungkul ieu mah aing ngiga nepi ka uyo kendang dijempekeun sedangkeun ieu teh ti Bank Jabar teh secara tidak langsung ikut melestarikan seni budaya kita betul prioritaskeun atuh ku sia da ieu teh ngahibur warga masyarakat tingali itu nu sararumping leumpih ka ngalalampar sama nepi ka hempat tawis micinta kana kesenian urang ulah dilinih wae kesenian dengan sabab aya kesenian anu dilalajoanana teu afdol mun teu bari mabok benar ya betul mabuk aya kadua atoh dewek bisa mertahankeun keneh cicingina budayana sorangan ya bertahankan tradisi benar bertahankeun tradisi seni teh boleh berkembang seni tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas benar sing bisa adaptasi jeung apresiasi cekolot baheula manginung ka waktu mi bapak ka zaman aya alat-alat canggih sok asupkeun kana seni tradisi di antarana baheula mapan lampu ge ku obor baheula lamun dek tradisi wae mah cenah kudu ningang kana papakam atuh kudu tetekon ku obor deui we atuh tong ku listrik cing kira-kira na bener moal kemajuan tong make pangeras da baheula mah teu make gini wah baheula mah ilukeun kana kesenian tradisi
datang keyboard cenah milu cenah naon sina suruh nya kreativitas teh apa Sina ulah gerak. katinggalan zaman cing sajajar atau jeung kesenian batur hirup teh Benar. ieu mah dewek ngiga milu ngelestarikeun di jam kendang dikeproskeun naon kitu patut kalakuan dengekeun bereun dah jadi ngamak we Atuh satadi nama banyo ya Kang. mending geus banyo lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik bego lamun si Berlin ayeuna salah hampura ku Akang dari jeung lulian ieu teh ulah dume hampura benang dipenta dar kasalahan dijieun-jieun sia oh pira kitu si pake mah katutuluyan tuh jeung mamawa kana wujud oh da pira kitu atuh nempona teh syariat we loba hijab sia mah loba pipinding reka Allah teh oh matak naon tong terusan atuh Barang tepira dikegedekeun. supaya ulah sakali-kali deui kitu oh da kuring oge ngarti moal moal ieu mah jeung batur saromongan geus kieu komo aya rombongan batur jadi hina tak kitu bedana urang Jepang jeung urang Sunda teh nah wake jeung beda segala urang Jepang mah nempo awewe sarua bogoh jeung hayang urang Sunda sarua hayang nama jeung bogoh Dan normal. ngan kaituna realisasina kumaha realisasina pan urang Sunda mah anjir awewe geulis euy wah lamun dibawa ke tempat sare aing saminggu moal keluar ti kamar tak cukup kitu mikirna teh heureut mikirna teh ai urang Jepang mah da anjir itu awewe nepi kalenjang gitu aduh hanya ka teu make selop urang nyieun selop teu nyieun pabrik selop bisa buka ke lapangan kerja awewe beunang manehna beunghar anjir eta biutis komo lamun make gengge nyieun gengge mun make kongkorong mun make jam tangan mun ngajingjing kantong mun mawa payung tuh kana usaha batur mah tuh modalna bang geus aya bisa mukakeun lapangan kerja ke Bang Jabar ai di urang samat anjir mun di bawah HS euy anakna moal teh kitu yo anak teh kitu para baneun kurang pikiranna teh mah komo lamun eta si Neng eta make kacamata tuh nyieun kacamata moal teh pantes tuh pemikir pemajuan mah kitu Pak mikir kritis dewek di Inggris workshop makan workshop kumaha di Inggris ai di Inggris teh workshop teh di sekolah SD mun di urang mah kelas 2 kelas 3 nyaritakeun wayang ngigalkeun wayang ngagelutkeun wayang demonstrasi cek dewek teh bilih aya anu bade nanya marurang kali ai teh ngacung kabeh budak tadi Inggris kelas 2 SD ngararacung nanyakeun kumaha mimiti nyieun wayang naon bahana naon sababna tuh ai budak SD di urang cing sadoba nanyakeun kala nyumput ka kolong bangku lain leuh nyumput teh lamun eta mah da bari ngising tukang sound system gitu tah baheula udah kurang mah kalasian ningali bayangnya tuh nya ya benar Kang dek aya workshop diperekeun sakola di Inggris tah sapoe diperekeun cenah ningali wayang cenah nempok kasenian urang pan urang mah teu penting ngalaju wayang balik sia isuk sakola padahal ku guruna teh cenah apaleun kana kasenian urang tanya isuk-isuk teh ku guruna atawa pagetona cing ngalakon naon wayang teh naon maksudna kumaha realisasina cenah cerdas sina pinter
pan dihaja pan sok aya saminggu sakali atau sebulan sakali mah budak teh tur ningali ke tempat-tempat bersejarah betul nya nya benar itu supaya ulah poho kumaha tuh da ayeuna mah budak teh di imah teh PS saya dina ciki-ciki geuning aya gambar maka jeung aya Sun Gokong sungkokong Satria Baja Hitam Power Ranger weuh suga dina ciki beungeut si cepot beungeut Gatot Kaca nyeri pan nya keras sakti dina kaos tadina olahraga dina kaos teh Ronaldo aya pan di urang oge tapi pan kaos-kaosna ya benar Beckham aya dina kaos Ajat nyeri hati jajatnya itu itu cek aing oge metak nyeri teh hati padahal teh aya keur pengembangan kesenian pengembangan olahraga ti ditu teh aya nya benar teuing menanyayangna tuh teuing atuh pajarkeun teh cenah untuk pembinaan ai dalih mah nyileung-leung teuing di mana sasalimpetan teuing di mana yang garukna di mana rek maju atuh nu matak di urang mah kakara maju lamun urang kreativitas bener-bener nya laras nu matak ulah nyalahkeun ulah dume si cepot giri harga 3 payungna ulah nempo payungna ayeuna tuh tingali prosesna heula ka tukang ya prosesna heula itu ceuk aing oge perjuanganana tingali ieu si Sunandar sakolana samat SMP ge teu tamat benar kunaon make jeung diberi gelar profesor di luar negeri benar mah nyaeta di Institut de la Marionnette Internationale Prancis dibawa ku aing dah lamun eueuh aing dek di mana jatuh nata si ieu sok pikir ku sia aya ka rumah santa ka aya karumasaan ka aing mah satahun sakali diganti ge baju aing mah demo ka manehna anu kurukul hayang dicet hungkul nu matak si ieu mah mungeun dititah jadi presiden mau jadi wakil rakyat memungeun pisan da turun derajat atuh nawa ke turun derajat si ieu jadi presiden mah biasa da mimpin salawe negara ayeuna kudu sanagara Indonesia moal daekeun ya benar salawe negara aman buat mah nya bari aman dipimpin tuh ku ngajen-ngajenna batur kana kesenian urang deuleu benar dewek diuji jadi profesor teh sing sok cenah nyieun wayang dekul da aing bisa nyieun wayang akang mah pintar dek nyieun wayang tepi ka ngecet tepi ka diawakan dibajuan diinggalkeun pek teh payung di ditu teh dijual kamu profesor cenah itu cuk rektorna teh cek nuhun da di Bandung mah cinta serius profesor propetot itu benar nya benar itu lumatak aing menyemuri ka kulkunuk jeung reueus ieu ka Bang Jabar ieu hiji-hijina bang anu minang nanggap wayang Bang Jabar ceuk aing oge nya itu aya deui di ditu bang anu eta teh ngan sok gede amak teh mah bang naon Bang Dani nya cing atuh dewek ngiga wae mah grojong ku lain kenangan tong sok itu eta dumeh lagu pamenta bapak aing eta kolot da Semar mah ieu tong boro make jeung kasoro rezeki kasoro lagu di jem aing pantes si bapak itu tulad pantes hayang disebut tuladan hayang jadi panutan bae antep hayang disebut figur kan heeh
anak maju teh ulah dicare ini. macak hayang gerak kiamat oge kitu aing Ulang ngarep hayang kiamat. gerak pindah ke akhirat sararea jelema teh lah hayang gerak nyaksian bapak aing keur engkak-engkakan di neraka dorakati anak Moal aya lamun anak doraka pikolot loba. naon Moal aya lamun anak doraka pikolot loba. eta ge loba anak dorakati kolot dayeuna mah geuning kadang-kadang kolot merkosa anak tegesna dunya ieu kieu Sing paruring ningkak bulu punuk aing deui anak merkosa indung aki-aki merkosa budak udah kumaha rasana. deuheung lamun awewe da lalaki sodomi Kumaha rasana. Oh, mata ngomong teh ulah janji beleduk. ayeuna aya jelema kaniba ngaranna Sumanto aya filmna film kaniba Oh, aya Kang bener. moal rugi negara kudu kitu moal Kang. Palingnya pribadina. moal rugi di dunia aya si Sumanto jelema kaniba nu bakal rugi mah anu ngakanan ke sang rakyat leuwih ti kaniba da Oh, benar. cek aing oge grepe leuwih Koropok negara kudu gitu. si Inul ngageo-geo bujur ribut gini anu ngageo-geo jabatan diantep Heeh. Hare-hare gini kan. rupa-rupa cek aing oge Kalau di Barela. macak Semar mah wah doraka Wah bisa. aya ieu mah kolot doraka ti anak Anak doraka ti kolot loba bener. heueuh dewek oge teu nyalahkeun kana pamadegan si lain loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya nu kolot doraka ti anak Lamun aya buktikeun ku Akang. Dararasan mah eueuh. aya deuleu kamari awewe dibawa ka kantor polisi Mau geulang. nanya nyahoanan sia teh jong mau geulang we Ningali dina patroli. bawa ke kantor polisi diperiksa dicarekan ongko dilalajuanan tepira manehna teh reuneuh orokna teh dipicieun kana wadah runtah tuh geuning eta doraka ti anak aya oyo sia cek aing oge Meureun nepangna dipicieun oge eta teh anak jadah. Bener na. tah ngomong teh jeung hukum teh kitu Nyawa ke jeung hukum. Pangna dipicieun. tekadna ucapna lampahna kudu dina jalur agama nyarita teh Oh, pangna. ya ulah karena nafsu nyarita teh tuh aingnya marek sunah rasul aingnya mah ngaku agama Islam Pangna dipicieun ke anak jadah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuleu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi mah tara sasauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui. Tuh. Ieu mah ngomong teu make agama sia. Maka jeung anak bapaan nah eta awewe teh kusaha geus saya kena pager tadina. Teu mungkin jawapunna Oh, maksudna anak jadah teh anak nu eueuh bapaan. Gitu. Kulu mauludin yuladu ala fitrah kabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih teu mawa ka budak sia indungna jeung bapakna teh manu haram jadah teh sok budakna kukut ku aing tong make jeung dipaehan Akang daek dibere budak kitu. daek kukut anjing ka aing mulang tarima komo jelema pek aing ngukut anjing ti leuleutik aing dek salat tahajud kudu nyaring ti peuting anjing mah geus leuwih teu lah nyaring Aya bela. aya nu kalangkang kolongkong dijegu anjing da komo ngukut jelema kumaha nu ngukut apan kaituna oge pake pecakan sileung ke boga incu ta incu maneh teh bikeun kaleuweung ka orang utan cenah dikukut 5 tahun mah engke teh budak teh kitu we ak ukuk grepe sok Atuh lamun kitu mah kumaha anu ngadidik. kumaha nu ngadidik Kumaha nu ngukut. tuh
Cek aing oge. Oh benar. Ya, Ya benar Kang begitu mah. kudu make hukum nyari cacing repek. Baru masa salah kuring. Macak bapak aing. Wah. Oh. Sabab dina lemah dia mah pikir ku sileung. Ayeuna lamun bapak aing ti. Teraskeun. Murukan eueuh kuring. Penting hormat ka inung bapak ge. Bisa mengkoan atuh teh. Sabab Allah oge moal dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku indungna ku bapana nya Pak. Leres tuh. Biasa dimanja. Biasa bener. Dora kati inung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangrat bingkeung dipake pamikul bengkung dipake sulu teruhai matak naon dipake sulu teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak dipijak beun dicekek paling untung main ke kotor teu nya Pak leres kitu bapak aing ngahaminan wae ka anak haminan wae ta. teraskeun insyaallah nu matak penting hormat ka inung bapa teh sabab lo paeh poso ngurus anak teh Belaan ini jadi payah disukatan balik digawe di mana-mana segeruk ka inung mah abdi teh meunang nyakolakeun mah nepi ka boga gawe teh hampura mah abdi hampura sujud ka itu. geus ka inung ka bapa Pak hampura abdi bari cekal tuurna cing tarik cing inget sabab eta waktu nyieun urang tuur nu panggede-gede jasana nu Lain jadi we punung kalau tadi di Banyolan we. alah bukan antep cenah nyingkah Da eta nanti sieun neraka gitu kakak. alah ampun mun bejaan sia aya kitu tadi Kita tadi aing muni mengkolkeun bahasa untung we aing pinter sakitu ngajeng tua kita tadi teh. aing juga aing deureum aspal keur ngomean jalan anu ka Surayalaya geuning muni awut-awutan amit-amit Elah, balik ka Erot Erek Hah? erek naon ka Pak. Dewek teh boga maksud jeung tujuan hayang ngagedean milik dewek. Elah, milik inung budak. Akang Heuy, eta kulanta aya nu napeun ya Akang. Eta teh galaos eta para masoca. naon? Lain di Akang nu di luhur di handap. Tadi Akang Dina benok. eta nararai lepakeun agieu. Ada belana teh baheula ge ka ieu. Tak ku bisi nyocok. Kukupu. Hah? Bisi nyocok, bisi Akang pecah. Heeh. Ya mulanya si anak mah tuh. Contohnya aku mah. Syukur euy ai kanya siling ka dewek mah geuning gede. Oh, Tong borong make jeung batur saromongan geuning ese ge sararumpi. sumpi. Alah. Kasih dawala euy. Naon Akang? Kurang hiburan heula kitu. Lah, naon? Ulah diganggu dunungan nuju Nuju punajat, mujasmedi heula. nuju semedi. Doana we teh sararea dewek terek neangan kakayon ieu euy. Ih, teu waleh didoakeun mah. Nyaeta ngaranna teh kakayon Kuraga Jati anu jadina teh di alas Tibrasara Dibrasara. keur syarat di alun-alun sabab kaayaan nagara karengheng nepi ka kiwari can anggeus-anggeus Sumohon nuju Pak Usut. juga aya di syaratan mah ku eta
ya doana cing hasil ka sareanya wilujeng tepang dewe ke kapayuna amin doanya tuh lampah eta gening sanes mengukur Abimanyu dalah ti nagara Astina oge duwi kang ngalet ngengkeuing ngapanalet umat-umat nyatang pinang doh leres anu disesepuhkan ku Sidrona parantos aya di ieu leuweung ti Brasara ieu ngaran sana nyata pikeun ngabukbak leuweung milarian hiji bibit anu kasebat kakayon Puraga Jati merbayak sasajen komplit ieu Sidrona sasat jadi puruhita halu mampa parakus Kurawa sadaya tindak kentingan nepun kejawenan adia aya naon eyang papun anak aswatama di haturanan linggih gitu oh mangga daparantos aya bulan anger citrak dubesa partamaro miru paksa daruk citra luk citra somat citra wida mawi kata bumawi kata jaya dewi kata gula eta sasajen bawa ka dieu sasajen kade hahampangan jeung sajabana kupat lembut tangtang angin parantos aya geus dibeuleum menyana menyon teuing syukur jeung guru-guru atuh kaya lah iya oh tenang sagala rupa oge ulama kejeng kita sarupa teh hah bisi melengkung bekasnya lahan sagala rupa oge ieu sasajen geus dikumplitan parantos kan diinum si kopina kuing ulah meheulaan karuhun pamari teteh eta teh keur karuhun urang babakti heula di dieu ayeuna eta teh sasajen teh haah ai karuhun teh naon luluhur urang sabab moal aya urang mun eueuh karuhun urang anu geus mararaot jadi beukieun keneh nya barang akan nyaho dasarina nu bakal nepi mah nah tuh make pararae cenah hayang keneh barang akan apa ieu mabok itu naon mabok atuh sok ngaganggu pamadegan batur dipaseaeun Ayo pae dibere, ayo sangsara diantep. Bener, sama teh nyambung tapi aya Ayo tahun bener sih teh musyawarah ngomong teh. aya benerna Ayo nu jadi salahna teh tak kuguruhan. Ngewa dina hatena teh. Iya mungkin itu jeung sokna. bener eta geregan tapi sok atuh buru-buru kaya urang babakti ieu dina satiap-tiap tempat oge aya nu ngageugeuh aya nu nyicinganana apa ulah percaya kainya percaya maka Allah subhanahu wa ta'ala we apa menjelma mabok hampura ya menjelma mabok kalau sabana kariksan itu urang babakti heula nyaeta urang supaya aya dina kalancaran supaya urang diaping dijaring supaya aya dina kasalamatan hah mipit amit ngalamenta teh supaya mulus rahayu gemleng salamet ieu sasajen kasangakeun sakedik anu disangakeun ageng anu disuhunkeun jelema licik teh kitu terkodet kan kitu teh ngaranna
padahal jelema licik teh aya katerangan kumaha man lacaka pahu walaciku watu klika duburuhu Aiman lacaka man lacaka teh sing saha urang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui watu klika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bobokongna hirup-hirup eta teh hadis lain Quran lain di mana menang ayat kitu riwayat Bahrawi jampe ngurek teh goblok Siapa mana kita? pora rek dituliskeun ku aing Dia nama buruk nyemat pulpen. tak kitu nyangakeun ieu urang babakti nyaeta kanu kagungan langkung ti payunna syukur kanu maha agung ka para luluhur urang sadayana mudah-mudahan ieu seueuh-siwi anu bade usaha milarian kakayon Kuraga Jati cing buru kasir nyangakeun pangradin 10 kanu kabatara ngayuga kabatari naga umpi jangakeun pangradinan 10 kanon mugia bahan katampi mugia tapku kituna sadayana seueuh-siwi ti nagara astina mulus dah kayu gemlang salamet da ieu teh tebih ti nagara teh jauh di yuk-yuk anggang di teang dina kudunan ngadudud dina tanjakan ngageang dinu datar ngagadeang mugia sing aya buruhna buruh tuh kitu piraga sakitu Itu babakti teh. dari dua bakti jeung ngahibur maneh we Lain ku cedihanana si eta teh. teuing dina zaman kiwari geus loba nu cekihan kieu cegekan Kayak teh urang. dek aya naon Kang Komar kieu ye kos dengekeun aing teh asa kagaruwahkeun deuleu itu satu gede satu leutik manuk jeung sagala rupa bet birat kagiridik deuleu itu bagong cing salegrok hah kunaon aya kasieun urang iya uing ge bieu teh rek ngising nepi ka tutulusna iya ngarempod deui Rowa saya ngeliwat orai sanca yang aya penampakan Aya uji nyali. nya manuk nepi ka paburisat dulu itu Uluh manuk surili cing jareri toa cing korosiak lutung cing arau ay dulu itu datang kalandra rungkadan kunaon ieu teh lemur urang dirusaknya nu matak teh oge sia urang bebeja ka pingpingan kelanan ieu teh naon jelema wah naon maksud nepi ka ngaruksak itu dulu itu hei kisilah sampurasun terus sampai saurang selang deku saurang terus gitu kades di mana aya hiji tangkal anu cahayaan bibit nah eta anu disebut
Kakayon Puragajati. Nggih. Terus Sampurasun sepuh. Saha? Sampurasun. Krampes. Duh, bangsa nahaun ulah eta. Kucal. Kaula moal bade ngaganggu ka salira. Uka-uka di mana eta teh? Ya, penampakan di mana dia? Moal bade ngaganggu kaula bade naroskeun heula. Sembah kapihatur kahunyuk panjenengan kasepuhan. Hak nuhun ieu di dunia lain deui ieu. Bisa jadi. Makhluk purba deui ieu. Nya atawa jelema primitif. Ya bade disebat naon ge mangga kaula. Urang mana jan? Kaula teh penduduk di dieu di leuweung. Oh, ngaranna Komar. Dupi salira teh saha kakasih. Nah teu apa gitu? Teu. Tah jelema geus kasohor di negara astina. Kawentar tah rektor ti paguron luhur jajar Sokalima. Para ratu mika yung para menak mika sorak kolot ngeso budak era dengen-dengen mika deudeu. Da ieu jelemana. Saha? Dorna ulu. Ieu pangaresa Pandita Dorna. Tunggu apa? Kan teh nguping tuk itu kasohorna mang kajurig-jurig apaleun Saya. dupi eta anu nuarantang kakai di landeun teh anak buah kabeh teh Sien kaula teh bade naroskeun ka sang tukangna bade milarian naon ieu teh tatangkalan diruksak ieu aya kitu sien bade milarian naon keur neangan hiji bibit unggul nyaeta anu ngaran Kakayon Puragajati cenah tangkana teh hideung cing baru risak dauna cahayaan kak ngaranna teh Kakayon Puragajati sae cenah mah ayana di leuweung ti prasara di leuweung ieu aya kitu nu mawi dina leresan dieu kaula teh asa patoja iya ieu teh sareng kangge naon eta Kakayon Puragajati teh keur dipelakeun di alun-alun sabab syaratna eta ceuk dewa Hayang subur makmur macana. lamun hayang pulih deui ka jati pulang ka asa subur makmur nagara di alun-alun teh kudu nancepkeun eta hiji Kakayon ngaranna Puragajati. Kitu Sugan anjeun apa di lembah mana teh jadi teh Kakayon Puragajati teh? Pilaku urang teh. Ieu nu sok ngaremus ayat teh nu kieu. Sumohon eta ya. Ceuk kitu ceuk kitu we. Teu make pamikiran. Kumaha kitu? Padahal eta teh salaresna mah sanes mangrupakeun Kakayon anu jadi di leuweung. Tapi eta teh bacaeun. Naon margina nagara astina kedah ditumbalan ku eta hareng-heng. Kaserang ku krisis multidimensi. Politik, ekonomi, budaya, hukum kabeh komo birokrasi maut-autan. Eta landongna tah salaresna mah eta teh Kakayon teh tangka ya kai disebutna terus tak ari kai sok dipake nanya ku karuhun urang ka hiji jelema kalalaki sapertina kai Hudi kai Tardi kai Ana sabab raga jati na hartina jalma anu geus apal kana jati dirina. Jadi eta teh mangrupakeun bacaan. Mentang pepiluas ya, nya aing kudu narima dakwah ti kitu. Buta sering teh. Tugeuni.
gitu bening pemadeganan nanti atuh tingali maka teranganana we ulah ditinggali jelemakna sabab memang anjeun jeung kaula aisyah kurung mah beda tapi kuringna sarua urang ningali sarwana we salira ka kaula da kaula teu ngadahar uyah asin salira nuang uyah ge tangtos asin pangeran muarek nangeus ti bongkokna sabab urang aya nu sarwana panuhun kasepuhan kapan salira teh hiji wiku anu pinuh ku ilmu jemar panarasugih ku pangarti ulah bade nuaran tangka kai margi mamalana ieu karahayat anu aya disalebakeun ieu leuweung bakal bahaya cai bakal belik mangga di mana gunung-gunul pasir bulistir teh bakai rusak ieu nagara salaresna anu disangemkeun ku kaula neme teh eta sajatina teh kakayon Puraga Jati teh nyaeta jalma-jalma anu geus sia nagarana nyaeta kudu apa kana jati dirina Ieu pegangan. sabab naon mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia tos nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain teu umaku jeung teu umaing bodohna teh tapi hartina teh teu rumasa boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan teu umaku dayana upayana sadayana kagungan anjeunna sabat muji jeung syukur kaula mah teu aya tugas pikeun ngaruksakna entong pipilueun siapa si didanggor aing teu babalan maneh ulah pipilueun kana urusan kaula upami ieu teras leuweung bade dibukbak kaula bade ngayakeun tindakan boga tugas ti saha sia kewajiban hirup saling bejaan saling wasiatan ditampi nuhun henteu eta mah sabodo teuingan upami rusak ieu leuweung kaula anu bakal kagunjang ganjing nya kaula anu kudu tanggung jawab dipodaran sia ku aing atuh ngarepotkeun da teu dipodaran ku anjeun ge bakal modar uing mah lain ku malik-malikeun bisa eta sia lauk buruk milu mijah goblok nya leuheung keneh lauk buruk milu mijah we tibatan lauk mijah milu buruk mah bakal hancur sararea Benar. ngesek-ngesekkeun podaran buru-buru kumaha anger cenah ira ye tegalara ke maksudna dipaehan oh upami kitu mah atuh aya hak keur uing bela diri sabab moal sarua bisa nyaah kana dirina lintang ti kaula dirina bener tegalara tega pati yo kurang ajar ya bangsat Dewa kelas utama. iya Oh, sia enakna cocorowokan. Bungana sia. Bungana kesalahan kelakuan seorang Oh, ayeuna loba anak-anak manuk anu megar anu kakarik megar tinggal deui meuni calalangap kitu hayang barang hakan. dayangan hirup manuk. Lain hayangan hirup da eukeur. Pasti para lain. Ngan hirupna bakal kapengkep. Oh, eta. Marukana bolen dina manuk teh eueuh hirup. Murukan eueuh nyawaan meureun. Nepi ka kitu-kituna ai dosa teh hiji, dosa enteng. Kedua dosa enteng mimbangan. Ai katilu, Katilu dosa bangga. ai kasebut dosa enteng. Dosa enteng mah dosa ka pangeran piraanan kari tobat. Ari dosa enteng banget. Enteng bangga mah dosa ka jelema. Ai dosa Ai dek menta dihampura era. ai dosa banget. Dosa bangga mah nya ka sato. Sok sengaja nyeri sato ka saharek menjadi hampurana. Benar. Birakum ayeuna dosa ka sato menjadi hampura kana gambang. Benar. Ya kan ancam sia. Ayo. tah nu matak
taliti jeung hati-hati teeta sumuhun wa ulan nu ngagegeh dina gawir atuh loba langir orai nyata cing hati-hati urang mah jeung omat dina hate ulah boga pikir dengki taeta modal hirup tewa da jika mana-mana oge atuh aya boga pikir dengki mah nya pisilakan we terus bakal nete semplek nincak semplak kitu salah lain laras eta kalau batu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. singlar kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. Dicai una jaya di darat jaya una nu calik pisirah cai sang ratu mut putih bumi mengak banyu mingkem mingkem. Ulah jahil ulah ganggu tewana tewani tewawu teu dahar teu nginum. Aduh. Ya. Dajengnya na atuh boa beureunan euy pangna disandra oge geuleuheun nu ngageugeul dieu teh. oh bisa jadi teh gitu Ajen we atuh ajen inajen teh urang teh silaturahim jeung tatangkalan. silaturahim Da kabeh oge ieu teh mangrupakeun tanda-tanda keagunganana urang mah makhluk lemah. sumuhun eta ulah Heueuh. ulah ka Jelema aya nu mung paeh sieun katabrak mobil, sumuhun mung nempo kota oge sieun ku kendaraan sing saleleber. Ini teh keleuweung kulantaran sieun paeh teu nyahoan di leuweung di orai hejo mamacok papaeh. Nya sumuhun eta kumana-mana ge pipaeheun menyampak ai urang ajar mah urangna. bener Jeung geus pastina mah. Kitu. Tentara bahasa di timur geuninnya harita nyerang ka itu perang. Aya nu teu paeh, kapan paehna mah di dieu we aya nu dahar setemplet. Kitu tah jelema mah. Atuh da tekanan ekonomi mikieu pisan ayeuna ruksak di urang deuk. berat akang Tong boro make jeung kajahatan lalaki dina patroli dengan dina buser busar ngan kajahatan we jeung kajahatan narkoba mah curanmor mah pembunuhan pemerkosaan sumuhun tah hey 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 dari sawah turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati pembela dorna itu wah daya-daya para luntenawa kaula teh sema panuhun pribumi cing tiasa ngartos kaula teh insuna kene bade munut kaweningan galih manawi luntur kolbu jemar manah eta
yang kaula anu kakasih residrona bade Doh, disuhunkeun ku kaula. leres. Oh gitu timbalan. Nah naon atuh anu diteteangan teh? Kaula teh milarian kakayon Puraga Jati. Oh gitu timbalan. Apan didinya ge jati disebutna ge asli. Kakayon teh hartina wujud. Timbalan maneh nu sabenerna kudu neangan jati diri teh. Walah, leres. Di mana dilahirkeun jadi bangsa naon, jadi suku naon. Erek ka mana urang? Apan anjeun teh ngabogaan budayana, bahasana, bangsana, malahan lemah caina anu kudu dipertahankeun ku maneh ulah nepi ka diraruksa. Tah, ieu teh mamalana nepi ka leuweung gunulna gunung pasir nepi ka bulistir teh alatan tina dosa-dosa mararane nepi ka wani ngaruksak tingali sasatoan nepi ka paburantak ayeuna geus teu wawuh jeung jelema. Eta Silaturahim teh euy sajabana ti ka Allah teh kanu kagungan ka alam ka lemah cai teh kana sasatoanana kana budayana jeung sajabana kada ngahormat. ta eta jati diri eta kakayon Puraga Jati teh naha ain anjeun bet nuduh kanu jauh nyawang kanu anggang padahal nu caket kira raketan nu deukeut kira deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh geura prak geura pangihan cirina satangtung diri. Leres. Man aropan nafsahu teh saha jelema nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh anjeun lamun geus apa Kumoho. dek teu boga rasa bodoh kumaha sagalana ge jajadian anjeunna timbalan kare-kare ayeuna diruksak ide di mana ieu teh tuh anjir aing salah Eleh kubuta akang. tibalik yang Ai buta. ai buta kitu ai jelema bet ngaruksak Buta bukan nya zaman tibalik zaman tibalali. panon poe biji ti wetan ayeuna ti kulon teh apa urangna atuda karena alam canggih otak teh nepi animisme tinggalin jadi bangsa nu guntang gantung. Fanatik digedekeun. Datang pengaruh ti ditu red ka itu ngalut pengaruh ti dieu leut teu beda ti tangka rupak angin ti kulon condong ka wetan Hirup teu boga angin ti wetan condong ka kulon. Ada boga pamandegan hirupna. Da pamadeganana atuh da diremus. Pula ilu teh jadi we olo-olo. Iman pula ilu teh terus soalna ka ulu ala. Kaituna teh ulu ala we. Tungtungna teh eleh-eleh. Nya. Timbalan ngarti. Kitu geuning gua sumuh. Padahal apa bapak ge apa panaha teh dibejakeun atuh jang kudu kapanggih ku sorangan ulah cenah kudunya ceknya nah keune cenah kapanggih ku nyalira Sumuhun. bisi dibejaan ku deka taklid jadi mangeran ka dewek ai kitu mah panggih ku dirina ulah tuturut muning deuleu muning teh apa dibawa ku garong ge ngicilik we jang eta nu matak jati diri teh di dinya Panggih ku sorangan. ngarti manyu ngartos pisan
jadi yakin etap Kakayon Puragajati teh anyeun anu dipercayaku masyarakat di tengah alun-alun teh hartina di tengah-tengah masyarakat anjeun kudu jadi pamimpin panutan bahan masyarakat. Oh gitu wah. Aduh, sekolah masih barahaun ya Pak urang. Oh, benar Kang. Nuhun Bapak abdi dibawa ku Bapak teh geuning namahan beuki dieu teh ilmu teh. Nya bi qudratillah bi iradatillah teh bi ilmillah. Teu leupas tina ilmu anjeunna di mana-mana ge gini. Di wisuda dunungan aing ya duh. Di pelonco. Nya timbalan jeung deui kunaon make ditulungan pandorna teh tukang ngadudomakeun tukang masyakeun batur eta mah urusan pribadina malahan Pandawa ge sok digogoreng sawios ajangna eukeurna Ya, sewang-sewangan. dipancing teh hese dunungan aing Wah, hese akang. nya jadi tetap teh nulungan tapi nodama bade disalametkeun ku kaula urang paehan ulah leuwih hade kaula we gagantina sabab aya hak pikeun jelema husnul khotimah alus katungtungnakeun jadi ulah anjeun nu ngahukuman keur naon aya akhirat atawa aya kudu dihukuman ku anjeun mah panuhun we ayeuna mah kaula tiasa ngabantun eta guru hoeyang kaula jadi geus kapanggih ayeuna mah Kakayon Puragajati teh yen ulah nuduh kanu jauh timalan ta eta wujud anjeun geurape koreh kaahengan Pangeran Wungkul malahan rahasia anjeun teh anjeun manusia teh rahasia Allah teh rahasia manusia Walah, leres. anu bakal ngapukar bake rahasia Allah teh saha da manusia nah anu nyieun kendaraan nu nyieun TV nu nyieun itu teh domba kitu Da jelema ulah rahasia ya timbalan ku kaula dibikeun deui eta dorna asa balikeun deui sok tatangkalan anu geus rungkad kudu jadi deui sacara utuh ulah aya nu kaliwat ulah aya anu ruksak saeutik oge sok itu tingali anu rarungkadan aing hayang ayeuna keneh buktikeun ujar menung menang Gusti petenge atin nira wis mama ayana ujar menang Gusti petenge atin nira kalimpudan mega bodara aworlan mega putih wala salin sumabda wah bulan talung keneh nying harepan musuh ribuan jeung tibatan kaula kudu mulangkeun di tatangkalan jadi saperti Bahara Bakari kontan ayeuna keneh kudu mulang deui ieu leuweung ka anu biasana wa tulungan wa berat abot. Yo Saha nu tiasa aduh. ampun wa geuning kurang keneh we ilmu teh wa anu aya anaknu
sadaya-daya menak ayeuna nawiskeun bodona manusia teh teu tiasa naon-naon aya nu mawi teh oge ulah leupas teuing hirup teh jang dipenta tanggung jawab kieu mah deuleu berat aya tadi nama suudon itu jurig-jurig teh jararahat tapi geuning ge ilmu wungkul Pak eleh ku jurig kalakuan ieu leuweung teh universitas we ieu mah laras aya anak nu matak loba nu naliti ge kitu dilejak milarian sumber-sumber tadi ari ilahi umaka wa sae sangeman we sangeman kumaha bari jeung teu bisa seru sangeman mangga kaula sangem bener ya sanggup ya sok kaula dek lalajo manuk-manuk anu keur cacalangapan supaya saruka deui leuweung oh ieu sasatuan nu aya di leuweung sok nenyo ai kumaha ari uwa pake sasangemanan ieu teh melakeun anu sakitu hektaranana ruksak ayeuna kudu anggeus sakaligus bade kumaha semuhun ai urang iya aki-aki bereketek laras wakah keuna antep cenah kumanehna tong dibantuan wah kawan wakah jelema persanten kanu kagungan yakin henteu turut muning persantena henteu yakin urang salah ku makhlukna leres tadi ge diuningakeun manusia teh rusiah Allah teh rusiah manusia bageni urang kontek we asal akur frekuensinya asal lempeng we arahna tuh aki-aki nya ieu mah da kawas nu bodoh tapi make jeung nyaho frekuensi nanti aya ceuk aka naon frekuensi turu bensin turu bensin masa jumri ya Gusti ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngedekol-dekol acan cekap ukun payakun waduh urang sangakeun deui we ka anjeunna margi ieu di dunya teh jajadian anjeunna timbalan asa sangeme agan ngagunakeunana mangga sanggup nahan naon yang kan dawa abdi pindah karep pindah punten so pindah naon Pak pang dudutkeun buuk dewek salamar sok doh Gusti naon sia teh teu sangem teuing teu wasa abdi kudu cubuk cabakan mastaka Bapa wate doraka ke abdi moal ada di titah jak sok lamun ujung-ujung nyabak tah komo bari neke teu sangem ulah ngajebak teh kolot mah dieu supaya anak 30 ke neraka ampun sok da dititah jak salamar we salamar kuncung dewek sok ulah na teteh ulah mancing kolot mah dieu ya ka kolot mah dititah mencetan oge batesna sama tak-tak teh sama dieu ieu mah ulah dicabak sia goblok nu doraka mah martikeun ngi baong ya hiji anak-anakan ya alah ila
angin iblis nu teu sujud itu atuh datang poro jenderal nepi ka presiden si iblis mah ngagoda we terus nya nyajak hulu ayeuna sok punten atuh Pak sok dah sok hiji tong loba teh hiji we Gusti tah gan kaula hebat bapa maneh ti abdi teh dideket teuing agan wantun sabaraha tah hiji wani aya 10 miliar mah hiji eta ti baheula nyang sara ujung nyang sara mun urang ngajualan buuk atuh keun si aya keur hees di dudutan ku aya tinggal ikeun aing mah mangga gunakeun gunakeun ka saha temakeun ka luhur teupi nu damel bersihkeun manah menekung ka nu maha agung dina manah laras pantengkeun ka nu kagungan sangkan sapamunut ginuran saperyatina kanan urang sangakeun kana kodrat irodat anjeunna cobi kersa sareng pangawasa nyanga lir malam tumeraping api iya ge saci dohing metu sakacaping nyata iya ge ngadak-ngadak angkep pihujaneun laras di tempat anu dibabat tatangkalan istuning kahujanan nyaeta ku cai kahuripan cai kahirupan ngadak-ngadak tatangkalan anu rarungkadan jara didi gening gua teh sanes kade jadi mangeran ka ua ka kawasan saha eta teh ua boa-boa ua teh wali songo apa